bararingung pamajikan anak yang jajan usaha itu Gusti mah hirup keur kahareupna geus asa baluang teu pararuguh kahayang teh nu jadi pamajikan ngomong ka salaki coba lamun kuring boga sawah sorangan meureun moal jadi tukang kuli ka sakieu kumaha itu boga sawah pacul geus herang geus bersih lah orang mulang we nama Kang menuju ke naon Kang biasa we akang mah kabingung jang ari ieu kumaha tuh kabarna ieu sawah teh ieu teh kumaha tuh da moal diica jang akang mah hayang ngalegaan bari kerungsing kerudet ieu ge oh sugan teh abi gaduh ieu gaduh dunungan dari miliarian sawah mungkin coba bakal ka dieu dunungan abi ku abi orang kontak heula tuh nya oh mohon mangga ya tuh mangga di payun mangga Neng bade ka mana? Bade ka si Abah. Tinggalin si Abah tuh. Si Abah teh nuju di saung di ditu unyuhan. Emang nuju naon si Abah di dinya gitu? Ah, duka ngalamun, duka naon. Neng teh ngakuan acis ka si Abah teh ih. Atuh pilarian we ka itu. Abah. Nah hari Abah neng ditinggalkeun we di imah. Jadi pasian acis alit-alit acis. Abah. 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 Uduh. Naon, Neng? Abah. Hari Abah teh karena ni dia ngan ulang-ulang we. Abah maneng bingung ieu teh. Inung maneh init janji ka pasar. Les kalaka eueuh. Ari kamari mangi beja. Geuning inung maneh teh ka Saudi, Neng. Kumaha lamun geus kieu Abah ye? Beuki bingung. Abah mah ngabohong. Bejana si emak ke pasar, iPad teh ke Saudi. Abah mah tega kan teh. Neng. Eta budak. Digoroan teu malik. Nah kumaha ieu teh? Beuki bingung kieu. Tapi keun bae euy. Kurang inget aya nama. Di teang aya nomarana teh tulus. Tadi di kota. Idih. Aprok di dieu aing mah bingung. Neng hayu orang uwi, orang ibakal, orang mam. Nya mah. Neng pada ka mana? Si Neng tuh. Neng, ka dieu. Buru cari. Neng ka mana tadi? Neng mau ka mana-mana. Neng mah sedih ditinggal ku si emak ka Saudi. Terus abah mah ngabohong ka Neng teh. Si
si emak ke Saudi. Irahan neng ke Saudi si emak. Neng gak ditinggalkan tengah 2 minggu, mata kanan neng teh sedih. Bolehlah atuh. Sabar we nya, Sabar da aya anuran heudeuk. Geus neng tong sedih tingali abi mah HP kami sekendi ku si bapa anyar. Eta asa teh saha tuh. Pan mama abi ka Saudi dikirim acisna kanggo meser HP. Neng gak ada komentar kasih abah kan HP neng ge. Heeh, neng ge tong sedih mah ka Saudi teh pan ke boga ieu HP nu ageng Ngojong siga mobil. abi heueuh loba. Tapi gak rek open kasih emak. Tak kirimkeun neng yang HP. Heeh atuh kudu neng na tong ceulik wae. Nah, enak mah neng ya. Kalian lagi pada ngapain? Nuju ngahibur si neng. Emang neng kamu kenapa? Ditinggalkeun ku mamahna ka Saudi. Udah neng, sekarang mah jangan sedih terus. Kalian sama aku dikasih jajan gratis ya, ayo. Ayo. Emangnya kalian mau jajan apa sih? Jajan kopi. Aku kalian jajan dulu. Ya. Ya udah sekarang mah kalian mau jajan apa aja, ambil aja. Aku yang traktir. Kamana cenah neng lanceuk balik teh ulin pagawean teh. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Terus di mana atuh? Entos ameng sareng rerencangan. Ulin wae pagawean teh. Pan tadi terek dianterkeun motorna teu aya. Adi mah teh diuruskeun. Ih kan tadi teh bade dianterkeun. Mama. Alusan wae ke gede teh. Mama yang mamam. Teh nganyanakeun teh. Nya mangga mah. Ya mah. Sok ka apaan ku teteh? Karunya badak teh obapaan simbalagernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Cek.